Midang deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia kamari si Birawat si Banteng Karoban nuju adu harapan sareng Ki Bulong bade tarung antawis Birawat sareng Ki Bulong. Urang lajengkeun si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Respati. Ki Bulong maju dari narajang. Jelas daya panerajangna leuwih hebat batan tadi, leuwih cepat batan tadi. Birawat si Banteng Karoban kudu leuwih hati-hati dina nying hareupanana. Ki Bulong metakeun bedog bengkokna lir upama robah jadi sababaraha hiji. Saking ku cepet-cepetna tata gerak anu dilakukeun ku dirina. Kawalahan oge lila-lila amah Birawat si Banteng Karoban dina nying kahanana. Sanajan bedog bengkok bisa disingkahan, tapi tajongan jeung tenggelan Ki Bulong anu ngandung geter tenaga lapisan, harita teu bisa ditawar deui kena kana anggota badan si Birawat Banteng Karoban. Tak ceblot, tas. Birawat si Banteng Karoban gegeruk bari ngajari jeung mundur ka tukang. Jelas tenaga lapisan Ki Bulong teu bisa dianggap enteng. Tarung geus lumangsung. Dikeun anu kadua kali Birawat si Banteng Karoban ngabantingkeun Ki Bulong. Tapi Ki Bulong seperti tadi bisa pancuh deui tangtunganana. Birawat si Banteng Karoban jadi sadar ayeuna mah kana kaayaan yen Ki Bulong lain lawan enteng pikeun dirina. Ki Bulong seri sinis. Geus bisa beuki nyaho ayeuna mah nepikeun ka mana ajen pangarti Birawat si Banteng Karoban. Anu kieu patut jadi hati rek ngusir dewek ya. Si lain kudu nyaho luhurna langit jerona lautan deui Birawat. Sakedeung deui ku si lain bakal karasa ieu bedog bengkok dina leungeun dewek bakal mampu nembus kakuatan bedug anu aya dina awak maneh sia. Ya, rasakeun ku maneh. Cuela ceuleuh. Bulong harita maju dari naraja. Bedog bengkok dina leungeun katuhu Ki Bulong mata deui. Jelas leuwih ngabahayakeun batan tadi. Birawat si Banteng Karoban mimiti ngarahuh jero hatena. Ilmu silat anu kacangking ku dirina geus bisa kabaca kuno jadi lawan. Di luar dugaan si Birawat Banteng Karoban, harita bedog bengkok dina leungeun katuhu Ki Bulong mampu nyabet kana puhu leungeun katuhu Birawat si Banteng Karoban. Kiu, gurila, siut. Beres. Birawat si Banteng Karoban ngegerok kaget jeung nyeri. Puhu leungeun katuhuna getihan. Tetela bener caritaan Ki Bulong. Bedog pondokna mampu nembus kekuatan bedog Birawat si Banteng Karoban. Birawat si Banteng Karoban ngahegak ngatur napasna. Sedangkan Ki Bulong anu ngarasa mimiti mengenang angin katingali nyerengeh seuri.
Ayeuna karasa ya ka Bandungan ku lain Birawa. Saha dewek atuh sabenerna, ha? Anu madag si lain ulah coba-coba jumago ka dewek sia deuleu. Satiap bedog bengkok pusaka dewek geus aya dina cekelan cadu make kudu asup deui kana sarangkana upama teu nguyup getih lawan. Birawa si Banteng Karoban geus teu malire puhuleungeuna anu getihan. Harita saya gadiri deui hayang ngabales kanu jadi lawan. Gayos ya terus gendeng tarung ngentong wakang ato. Pokoknya nguing ngacan ngaku ngeleh kunyang nih bulong. Gayo kurang terus gendeng narungnya bulong. Gua ngayang nyaho baju si bulong. Ki Bulong geus bisa ngukur ayeuna kana ajen tahapan pangarti Birawa si Banteng Karoban. Corelat cebang. Harita Ki Bulong maju deui narajang ka Birawa si Banteng Karoban. Tandang jeung tata gerak anu dilakukan ku Ki Bulong beki garang jeung bayangan. Mokaha Birawa si Banteng Karoban jadi kalabakan kawalahan. Satiap rek males narajang ka Ki Bulong ngadadak leungit jirimna. Luncat ngalayang ka luhur bari nyabetkeun bedog bengkokna. Muwuh ti luar dugaan jeung kamampuan Birawa pikeun nyingkahanana. Bedog bengkok dina leungeun Ki Bulong harita nyabet kana lebah dada Birawa si Banteng Karoban. Guilat siut set blok. Birawa ngagrodek kaget jeung nyeri. Terus kadaligdeug mundur ka tukang. Elmu weduk anu ngalapis sakujur awakna tetela bisa katembus ku bedog bengkokna Ki Bulong. Ningali kaayaan lawan seperti kitu, Ki Bulong boga kayakinan dirina bakal aya di pihak anu unggul. Tetep seukeut ka Birawa si Banteng Karoban terus nyarita. Anu kieu patut coba-coba pikeun ngusir dewek, ah. Ayeuna karasa Gusti lain Birawa. Kumaha ampuhna ieu bedog bengkok dewek, euy. Cakedeung deui sia. Beheung si lain ayeuna mah nu bakal kabeunangan. Anu saterusna jiwa si lain bakal ngalayang sia. Majikan teh sanggup pikeun teruskeun dia tarung, ha? Birawa si Banteng Karoban mureleng ka Ki Bulong terus nyarita. Nyedan. Jadi ngentong wakang atoh Bulong. Mokona ngamun nguing ngirup kene ulah nyebutkeun nguing ngeleh hujane. Daru ngejeng nguing mamudo nepikeun ka maot sia. Ngamun nguing geus meot ngeta ngartina nyaneh anu meunang. Gayo urang neruskeun deui tarung sia. Jadi lah ari bener hayang wae maku dewek sia Birawa. Bakal dilaksanakeun daedah ka hayang si lain teh. Penting ieu bakal aya bugang buta di patempatan. Ayo, tanah ieu pada rajang dewek yo. Siap. Corelat ceuleuh. Ki Bulong harita maju deui narajang. Bedog bengkokna dina leungeunna mangrupa pakarang ampuh anu geus 2 kali kena kana dada jeung puhu leungeun katu Birawa si Banteng Karoban. Tapi Birawa si Banteng Karoban jadi nekat. Harita manehna leuwih hade paeh tibatan kudu ngaku anu jadi lawan leuwih unggul batan manehna atawa menta ampun jeung ngaku eleh jajatan. Jurus anu digunakan Ki Bulong beki garang jeung ngabahayakeun lawan. Birawa si Banteng Karoban masih kena nyobaan pikeun nyimbangan panarajang anu dilakukan ku lawan. Tapi Ki Bulong beki garang jeung ngabahayakeun lawan. Birawa si Banteng Karoban masih kena nyobaan pikeun nyimbangan panarajang anu dilakukan ku lawan. Tapi Ki Bulong memang leuwih punjul dina hal ilmu bela diri nabatan Birawa si Banteng Karoban. Dematak aneh upama beki lila beki katara Birawa kadeseh ku anu jadi lawan. Dina hiji kasempatan anu hade bareng luncat
ngalayangna Ki Bulong anu ngarahkeun bedog bengkokna kana dada lawan. Birawa dina kaayaan keur mundur serta teu nyangka bakal datang panarajang susulan saperti kitu. Mangkaning Ki Bulong ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Mangsa nyebetkeun bedog bengkokna ngarah kana beuteung lawan tujuanana. Ngan dina gerak tipu siga anu rek ngarah kana lebah dada. Kaayaan dina waktu harita bener-bener ngabahayakeun pikeun kasalamatan jiba Birawa si Banteng Karoban. Tapi dina kaayaan anu geus teu bisa diungkulan deui ku Birawa si Banteng Karoban saperti kitu. Ngadadak aya jirim anu ngacorelat luncat. Nurungkeun awak Birawa si Banteng Karoban nepikeun ka bawah ngabangkieung cukup jauh. Sabetan bedog bengkok Ki Bulong keuna kana tempat kosong. Semut wukiu cukup corelat sileung plak bangkieung. Birawa oge harita kagero kaget. Sedangkan Ki Bulong jadi hanjelu hatena. Di hareupeunana geus pancuh nangtung hiji jirim jalma anu tayalian si Konceleng anu geus nyalametkeun jiwana Birawa si Banteng Karoban. Aduh, Gonjeng. Wah, ngamun nguingan tadi sundelungkeun nguing mas dimewat, Gang. Aduh, nguing elek jajaden. Si Bulong jagoan, Gang. Dua tetepan bantrok. Ki Bulong neuteub seukeut ka si Konceleng. Amarahna jadi tamplok ka jalma anu anyar datang anu geus nulungan Birawa si Banteng Karoban. Kadenge Ki Bulong nyarita. Si Laing saha? Bieu si Birawa nyebut si Laing si Konceleng. Bener si Laing teh si Konceleng teh, ha? Si Konceleng seuri dina sikap anu tenang terus nemalan. Bener Ki Bulong. Ngaran kuring si Konceleng. Kuring kapaksa pipilueun kana ieu urusan. Sabab teu miharep upama nepikeun ka aya Rajapati di ieu patempatan. Ki Bulong katingali ngahulang bari ngomong jero hatena. Bener kitu anu disebut si Konceleng teh. Ngaranna ku aing mindeng ka deui. Mangrupa jagongora anu ayeuna keur pada nyaritakeun ngaranna jeung kagagahanana. Dina hal kepunjulan ilmuna. Tapi nilik kana kaayaan syariat nama bet eueuh pisan potongan jago yang ngaran si Konceleng teh. Tapi aing aya ngabuktikeun nepi ka mana kahebatan anu ngaran si Konceleng teh, ha. Ki Bulong teu wani gagabah ayeuna mah dina ngalakukeun tindakanana. Kadenge harita si Konceleng anu nyarita. Ki Bulong Birawa kawilang dulur kuring kuayana kitu nada dihampura kasalahanana sarta ieu pasoalan teu kudu dipanjangkeun. Kuring teu miharep upama nepikeun ka jadi urusan anu panjang, cukup we nepikeun ka dieu ge. Ngadenge caritaan si Konceleng saperti kitu. Puguh we Ki Bulong anu memang keur nafsu jadi pindah amarahna tumplek ka si Konceleng. Kumaha? Ngosan. Ulah diteruskeun ieu pasoalan. Gagabah siang ngomongan teh, ha? Nah maneh ngomongan teh si Konceleng. Ngomong atawa ngabekok si teh, ha? Dengekeun ya ku jejewir sia si Konceleng. Si Birawa geus ngahina basa ka dewek. Manehna anu ngusir jeung nangtang tarung ka dewek. Jadi leuwih hade si Laing ulah pipilueun deui Konceleng. Sanajan dewek mindeng ngadenge ngaran si Laing disebut-sebut ku jalma loba. Dewek moal make kudu sieun ku si Laing sia Konceleng. Kapan setiap jalma aya bae ari nyieun kasalahan Ki Bulong. Nu mantak dina tempatna upama urang silih hampura. Dulur kuring Birawa si Banteng Karoban kadang-kadang tindakanana memang teu sapakodos jeung hate kuring. Malah kuring teu nyangka sugan teh moarek ngalakukeun tindakan saperti kitu. Itu tak Ki Bulong. Gadeng sia Konceleng. Geus montong loba alasan deui sia. Lantaran si Laing anu ngabela jeung nulungan ka si Birawa, mangka si Laing anu kudu tanggung jawab kana ieu urusan. Ulah ngarasa leuwih gagah jeung leuwih hebat sia Konceleng. Dewek ya Ki Bulong moal make kudu seber pikeun nyingharepan si Laing sia. Gardi. Si Konceleng narik napas panjang. Memang geus bisa kamaklum ku dirina yen kaributan tarung nyingharepan Ki Bulong anu keur bedah amarahna moal bisa dihalangan deui. Aduh,
Sabenerna mah kuring teu rek maksa lamun teu ditarima mah naon anu bieu dicaritakeun ku kuring. Jadi Ki Bulong boga anggapan yen ieu pasoalan teh tetep kudu dibereskeun ku cara tarung. Eueuh deui cara anu sejen ka jabat di tarung ke. Atawa kieu bae atuh Ki Bulong. Daripada neruskeun pasoalan ku tarung, mending oge mereskeun ieu pasoalan ku cara urang ngaliwat. Terus urang ngariung dahar pan ngeunah. Jadi teu kudu nyalari awak. Akurnya ge nya, kitu nya. Akur sia. Akur hulu sia. Ngomong ngabakok teh si lain teh ka mana bae sia konseleng. Yo. Konseleng. Cok bega. Si lain teh jago pilih tanding. Tangtu si lain geus ngarti kana aturan jago sajati. Memang benar ya pasoalan teh kudu dibereskeun ku cara tarung sia. Geura tempongkeun ajen pangarti si lain sia konseleng. Eueuh hampura sia deuleu konseleng sia. Son, dewek geus aya gadede sia. Maju sia. Ningali si konseleng adu hareupan ngalawan Ki Bulong, dirawa si Banteng Karoban, ngagero, ngahatean ka si konseleng. Weh, ngancong di ngancap Kang. Pokoknya mah anu ngaran si Bulong mudu diwarah Kang. Pokoknya mah ayeuna nembongkeun pangaran ting anu sabenerna Kang. Muing mokona mah ngeuncecu gemah, lamun Kang konseleng mudu ngaku ngeleh ka si Bulong dah. Si konseleng teu malire kana caritaan birawat si Banteng Karoban. Sedengkeun Ki Bulong geus kawangun pasangan saya gadiri sapinuhna. Bedog bengkok dicekelan pageuh ku leungeun katuhuna. Ki Bulong, upama memang keukeuh peuteukeuh ieu pasoalan kudu dibereskeun ku cara tarung nya taya bayana. Kuring teu bisa nolak kana kahayang anjeun. Ngan sadadina be naon anu diparebutkeun ku urang coba. Gagabah ya. Nya, padu heuai sia ngomong teh. Dewek boga ajen diri deuleu. Dulur si lain si Birawa nyarita sangeunahna. Wane kurang ajar ka dewek. Gaduh harti. Wajar lamun dipayahan ku dewek dina waktu ayeuna ya karge sia. Yes, harti pisan Ki Bulong. Ya ari kitu karep jeung kahayang Ki Bulong mah. Kuring bakal nurutkeun. Si konseleng memang geus eueuh deui pilihan sejen kajabat tinarima panangtang jeung nginghareupan Ki Bulong anu bakal jadi lawan tarungna. Ki Bulong tangtu be kudu leuwih asak hitungan. Dirina bisa ngarti yen lawan anu ayeuna disinghareupan ku dirina tangtu be leuwih punjul batan birawa si Banteng Karoban. Buktina tadi sabetan pedog bengkokna anu ngandung jurus gerak tipu meh bae bisa ngabudal badileukeun peujit birawa si Banteng Karoban. Tapi dina kacepetan gerak di luar dugaan Ki Bulong, si konseleng mampu nulungan jiwa birawa si Banteng Karoban. Geura saya jaga diri sia deuleu konseleng. Ayeuna urang mimitian ieu tarung sia deuleu. Joela. Ciong. Gurilap subuh. Kiu. Lu gurilap hu. Bedog bengkok dina leungeun Ki Bulong ancam anggota badan si konseleng. Si konseleng bisa ngarti kana kaya yen ajen tahapan pangarti Ki Bulong teu bisa dianggap enteng. Buktina bisa katingali waktu tadi birawa meh bae ngalayang jiwa ku Ki Bulong. Si konseleng gancang ngalapis dirina ku ilmu Braja Bayu. Cirimna da dijojorelatan di antara gurilapna bedog lawan. Ilmu Braja Geni jeung Braja Banyu milu marengan kana tata gerak anu dilakukeun ku dirina. Ki Bulong ngaranjung kaget anu lain di kieuna ningali kacepetan gerak anu dilakukeun ku si konseleng. Daya panarajang anu dilakukeun ku Ki Bulong bangun susah pikeun keuna kana sasaran. Ki Bulong terus ngarangseg. Andangna jadi leuwih garang jeung bayangan dina jurus-jurus ampuh mangrupa jurus simpenan. Sabab ngarti si konseleng mangrupa lawan anu leuwih berat upama dibandingkeun jeung birawa si Banteng Karoban. Si
Si Konceleng memang geus loba pangalaman dina nying hareupan rupa-rupa lawan. Dirina teu ngarasa kawalahan sanajan tandang Ki Bulong garang jeung bayangan. Ki Bulong ngaranjug kaget. Kabuka matana ayeuna mah nyata anu ngaran si Konceleng tetela lain ngaran kosong. Waktu si Konceleng males narajang ka Ki Bulong nakis ku leungeunna. Dua leungeun anu dieusi, dua geter kakuatan tanaga lepisan harita bantro. Dak, gedug das, das. Dalijeg. Sirjeg. Ki Bulong ngadalijeg mundur ka tukang opat lengkah. Sedangkan si Konceleng mundur dua lengkah ka tukang. Ki Bulong mun cereng netep seukeut kalebah si Konceleng bari ngupat jero hatena. Setan teh. Ya bangkrut anu ngaran si Konceleng tetela lain ngaran kosong. Bener lamun kitu mah omongan jalma loba ngeunaan ieu jalma. Mampu kitu kira-kira na diri aing ngungkulan si Konceleng. Bisa meunang kitu aing ngalawan si Konceleng. Ki Bulong mimiti kaeuntepan ku perasaan sabil hatena. Antara bisa jeung henteuna ngungkulan anu jadi lawan. Si Konceleng tetep seukeut ka Ki Bulong terus kedalisan. Kumaha Ki Bulong? Da masih kena tetep diteruskeun bae ieu tarung teh. Teu bisa upama ngahampura kasalahan dulur kuring birawa si Banteng Karoban. Pakah. Sia montong waka atoh deuleu Konceleng. Dewek acan ngaku atawa rumasa eleh jajaten ku si lain. Urang teruskeun deui ieu tarung sia Konceleng. Birawa si Banteng Karoban ateul bibirna lamun teu ngomong teh sigana. Harita terus ngagero ditujukeun ka si Konceleng. Mokoy nama jalma nganu kitu mah mulai dibere ngampun Kang Konceleng. Ngayo lawan terus Gang. Ngeta si Bulong mudu nyaho mokana mah. Saha Kang Konceleng. Ngayo terus lawan Gang. Ulah ngasa-ngasa. Mokona mah si Bulong mudu ngeleh Gang. Tuh Gang, baju. Ki Bulong beuki muncak amarahna. Tingali harita ngawangun deui pasangan. Coba-coba ayeuna. Adah ieu pada rajang sia Konceleng. Siap! Ya! Siap! Sorela. Cium, gorila. Gorila. Cium, sobu. Bedog bengkok dina leungeun Ki Bulong leuwih cepet batantan. Tapi si Konceleng tangtu beges ngarti kana eta kayaan. Dirina geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangartian nu jadi lawan. Si Konceleng terus ngimbangan daya panarajang Ki Bulong anu beuki bayangan. Kesempatan anu hade, si Konceleng mampu ngasupkeun tonjokan jeung tajongan kana anggota badan lawan. Dak, jebrot, jebrot. Ki Bulong ngagero bari ngadalijeg mundur ka tukang nyengir nahan ka nyeri. Ki Bulong ngahegak ngatur napasna. Beuki kuat perasaan sabilna. Sabab kenyataan dirina kabenangan ku panarajang lawan. Gedera, dengar cadas teu aya. Aing kabenangan deui bae ku panarajang lawan. Jelas si Konceleng. Aing pitanikeun aing kaya kieu mah dia. Ningali Ki Bulong kabenangan ku panarajang si Konceleng. Birawa si Banteng Karoban suka hatena. Kadenge harita ngagero deui ngomong. Bangenyang aya jago kolot kitu Bulong. Ngayo nemongkeun ngaluarkeun ngelmu-ngelmu anu sejenang euy. Mogona mah ayeuna mudu nyaho saha Kang Konceleng. Munding kene balik ayeuna mah Bulong. Moal bisa menang lawan Kang Konceleng mah moal. Ngayo maju deui sia bunglon. Dipapanas terus kitu ku birawa si Banteng Karoban. Ki Bulong beuki nekat dirina, geus teu loba deui tinimbangan. Harita ngawangun sikap dina jurus pamungkasna. Sro. Gorila. Retak.
Rakatak. Waktos nawargi geningan parantos cacap. Dinten ieu parantos teu nyekapan hanya kehabisan. Neme pisan Ki Bulong bade ngaluarkeun jurus pamungkas. Kinten-kinten mampu gitu ngarubuhkeun si Konceleng ku jurus pamungkasna. Insyaallah enjing lah orang guarnya. Kumaha salajengna ieu tarung Ki Bulong sareng si Konceleng. Atau dinten ieu sim kuring kedah undur pamit. Hatur nuhun ya ka sadayana wargi-wargi anu mikala nepi ka resep kana dongeng Surati Dahlia anu teras baranca hatur nuhun. Tuh aya Teh Cumi di Majalaya oge manca Teh Cumi. Salam bagtos ka urang Majalaya sadayana. Pokona mah ti Sabang nugi ka Merauke, Wilujeng sonten. Hatur nuhun teras ngadangukeun dongeng Surati Dahlia. Sim kuring undur pamit sakali deui nuhun ka sadayana perhatosanana punten samudaya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang ecakeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios